Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid Bapak kelas tilu? Sehat? Alhamdulillah ya. Kami orang masih di pasien kesehatan ya. Sabab dugi ka ayeuna kelas tilu tacan tiasa lebet ka sakola ya, masih diajar daring atau masih diajar PJJ ya. Terus kumaha kabarna saum dinten ayeuna lancar? Alhamdulillah ya. Pami ayeuna orang masih tiasa ngalaksanakeun saum anu ka 4 poe ya. Ayeuna urang teraskeun diajarna ya, kita lanjut. Lanjut. Oke. Kita lanjut karena bagian C ya, kamari orang diajar bagi dina bagian B. Nah, bagian B teh nyarita ayeuna orang diajar maca. Diajar maca ya, ngeunaan hemat energi ya, hemat energi. Nah, di handap ieu ya, aya magudeman anu judulna ulah ngahambur-hambur listrik ya. Jadi jangan menghambur-hambur listrik, atau kalau kata bahasa kita mah jangan boros dengan listrik ya. Nah, di dia aya hiji dua ya. Aya 2 paragraf ya. Di halaman 38 ya, 39 bagian C. Anu ku ayeuna urang diajar nyaeta urang diajar maca. Di dieu aya 2 paragraf ngeunaan masalah hemat energi ya. Dina pagudeman ieu teh judulna ulah ngahambur-hambur listrik ya. Nah, zaman kiwari urang tangtu geus teu aneh ku istilah listrik. Nah, ya. Jadi listrik teh salah sahiji energi nu diperlukeun ke urang sapoe ya. Nah, jadi listrik itu ieu teh jadi kebutuhan urang sapopoe ya. Ayeuna zaman ayeuna lamun teu aya listrik ya mal mungkin bisa nonton TV ya. Terus mungkin bisa nyanyo HP ya. Nah, sebab mami HP ge udah butuh listrik. Nah, pami HP lobet mun teu aya listrik ka mana ngecasna ya. Nah, terus karena ayeuna hampir kabeh kagiatan atau parabotan nu di imah make atau merlukeun listrik ya. Misalkan ayeuna masak sangu make rice cookerna make listrik ya. Misalkan rek mandi caina nyetrekeun make sanyona butuh listrik ya. Dispenser, kulkas, oven ya pasti ayeuna geus make listrik ya. Nah, lampu di imah oge bisa hurung lantaran ayana listrik. Kitu deui pekakas rumah tangga. Nah, pekakas rumah tangga teh jadi peralatan rumah tangga ya. Misalkan jika setrikaan, terus TV, kipas angin, kompa cai ya, atau jet pump, nah, lemari es ya. Eta teh bisa hurung lantaran aya naon? Aya listrik. Nah, ya. Nah, ayeuna kurang bayangkeun di zaman baheula mah can aya listrik. Coba bayangkeun zaman baheula mah can aya listrik teh pamintos wengi ya. Jadi ngahurungkeun pelita atawa damar ya. Dek diajar ayeuna mah ngeunah make listrik, make lampu. Baheula mah make damar ya. Ngerjakeun PR make damar ya.
Nah, hidung teh maneh harideung karena asap damar ya. Nah, terus eta listrik teh eta teh kaasup energi nu bisa seep mun digunakeun terus-terusan ya. Nah, jadi listrik mah energi anu bakal seep lamun teu urang bisa ngahemat ya. Ayeuna contohna we di imah di bumi ya, misalkan ayeuna di bumi terus sadayana ge rata-rata terus make token ya, listrikna token. Coba lamun misalkan make listrik token, ku urang listrikna teh dihambur-hamburkeun pasti da. Misalkan eta tokenna awetna sabulan, paling lami ge 2 minggu. Kusabab naon? Kusabab urang ngahambur-hamburkeun listrik. Nah eta ya. Nah, ini kahandapna bisa dibaca ya ku sorangan-sorangan ya. Ayeuna tugasna iya tugasna halaman 40. Nah, ieu latihan ya, teras jeung ieu jeung pancen mandiri 2 tugasna. Nah, misalkan di imah TTS ya, teka-teki ya. Nah, misalkan contoh mana nomor hiji tah ieu. Lampu di imah bisa hurung lantaran aya naon ditulisna ieu. Terus nomor 2, mun eueuh listrik dunia teh asa jadi naon? Aya sambunganna ya. Tinggal diisi. Nah, lamun pancen mandiri, nah ieu kolom ieu teh dipindahkeun ka dieu. Jadi ieu teh kecap pananya ya. Jadi kalimat pertanyaan kumaha iraha saha naon anaha. Kira-kira mana nu cocok ya. Ya misalkan kumaha ieu pindah disimpanna di mana, iraha di mana, saha di mana, naon di mana, naha di mana ya. Jadi kolom ieu teh dipindahkeun ka dieu tulisanna. Nah ya pasti paham ya aya kelas 3 mah ya. Nah, eta unggul ayeuna materi ayeuna. Jadi materina ayeuna ti halaman 38 bagian C na dibaca heula, terus dikerjakeun latihanna halaman 40 sareng pancen mandiri ya. Ya cekap materi ayeuna ti Bapak. Insyaallah ke minggu pain orang teraskeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.